mana ngajak balap? Kena motor anyar anjir. Wanian aing mah. Ini parah nih. Sah, apa yang nganter dengan motor kamu hobi? Nganter kamu lah. Udah tertulus kebutuhan lagi. Oh, gua pengen nyebut terkadang teh. Oh, udah tertulus. Mantap, kan itu gua bener lamun aja aing kesok kasati isu. Oh, enggak tuh. Urang lamun aing nanyakeun bapaknya, bejakeun ke kawali gitu. Heeh. Anjir! Apa kok? Nah yuk! Motor siapa sih? Ayo sal kan kamari. Oh gitu? Oh. Ayo yuk! Kan aing atuh yuk ge. Ngomong yuk, beli dewa yuk! Meuli deui aing mah. Maneh ge meuli atuh kayak ke bapak maneh sia teh, Nita, Menta. Cih! Ayo mati bola! Terus boga motor kima bang di imah nggak? Ayo motor dipake, wedangnya asir ruksak. Tah, sia masuk ngabuhiam kehet lah. Bener, ayo motor ngebohong ke kolot mah. Ayo nggak bener, ayo masuk dituna di kamar. Ayo tadi bawa ruksak, ayo nyari nanawan. Bawa jok cik burik. Ayo heuh mas teh. Mau balapkeun di dieu ya. Lah, embung balap Isa. Apa balagaan aing sin cilaka? Dah, ngomong we teu boga atuh. Oh sok, dah gua sekadang kita percaya mah. Oh, cik. Oh erek lah. Cik. Oh, gitu Pak bener boga. Nyao lah, si burik atuh teh apa pemek ke motor. Oh, Aing main tumpah kali dah, pura-pura nama. Iya gitu, pura-pura nama waras gitu. Baiklah, kayak mau ngomong ke sama biak bensin gitu, iya mah. Sama lah. oh cik. Yo, Paisa, do motor nu aing yo, sarua nya di rumah nih berem. Berem nama heueuh sarua ngana teh mah berem buruknya. Atuh dihirupan itu ket. Nah, siap masuk ecehan Paisa. Kapan banyak bensinna? Atuh lain bensinan ket. Pancen naik balap. Kapan aing mau duit na? Aing mah kelemahan mah. Aing minta ke bapak aing kalah ngamuk bapak aing na. Oh, nah heueuh kitu eta bensin hungkul. Ya ku aing dibere rek mah. Ho, bensin hungkul. Nah, nah ieu teng lagi tutupan atuh. Ho, pan tutupan les oca ingin. Kek. Nah, ieu mah motor teh jiga karbuan burik. Ho, eta da uker buang tah, eta hungkul sakurangna mah. Nah, ieu coba busina eueuh. Tah, eta deui puku Paisa, pusina eueuh deui. Ayo knalpot ka mana knalpot eueuh deui. Tah, eta deui nu kurang teh, kenapa teh Isa? Ai ieu motor lamun di bensinan hirup mah. Nah, siapa belagu pisan atuh Paisa? Pan eueuh kalkulator ge. Nah, kalkulator naon kunyuk? Karbu meureun karburator. Oh, ho, eta hang kitu pokona mah tah. Atuh moal hirup burik ai kieu mah. Kana Paisa teh hirup. Mun nirma ti baheula mun lagi ku aing si bapake, apa meureun aing mah kadi sebelum pang wae. Ai sia tuh naon maksudna mah motor ka dieu? Iya mah aing Paisa ek aku le ka mana sa? Padahal masuk ngina ka aing. Tah bisa pajarkeun teh boga aing boga motor kus mani mah. Anjing, sia nu dirasa. Pokona mah well Paisa. Ya, aku mau motor tarik-tarik teuing. Dulu itu duit mah coba ragrag. Hah? Mau motor tarik-tarik teuing. Kumaha aing? We atuh bebas. Ieu mah jalan umum. Naon mana ngajak balap? Kena motor anyar anjir. Wanian aing mah sok diwelkeun ku aing. Anjing, aki-aki rabi gua wel-wel. Mau motor ulah tarik-tarik teuing. Kumaha aing we atuh? Masa ranking tidak ngabret? Ieu sanajan bolos, ranking itu tapi raos. Ayo balap aing. Aing mah ngajak balap hati-hati. Naon atuh? Oh ulah tarik-tarik teuing, geus ngalewatkan loba jalma engke cilaka kumaha. Make ranking mah teu tarik, teu ngeunaheun. Naon? Mana budak CRF? Kasinir ku aing, pada aing make ranking. Wanieun aing mah make ranking oge. Ye, dengekeun sanajan leuwih bolos, ye, di motor maneh di CRF bolos oge. Laos ranking mah. Well, ayo, balapan jeung aing ayo. Nah, di Paruman, Balaga pisan, teu pira aing ek mikeun loket murag tadi keur kekebutan. oh, loket anu aku murag. Di loket anu aku lah. Hapunten atuh. Yo,
Ari di jalan ulah sok babalagaan. Kena mau motor ereking. Motor ereking, motor CRF, motor ninja, motor naon we ge. Di jalan mah tong sok popolontongan. Perbanyaklah saudara. Lain di jalan teh ieu neangan musuh lah. Wow. Iya ya, si Isa sanajan budak keneh, tapi pemikirannya udah koloten. Well, Anjir, yo jambu. Anjir, ima reseki salah lain dulu. Emang doyok ya tapi kak tadi ala ani jambu. Jambu amis mah dulu baru kieu. Aing hayang dah. Emang doyokna. Daripada aing nyelamatkeun we mah nyelamatkeun doyok. Udah mikir ku aing jahakan. Pugung meureun nah. Pugung doyok. Masih arek naon beurik? Nyolong jambu aing nya. Anyahoan sia ku aing. Anjir, lain bang ya kalau jambu ya tadi ayam manuk di hibar yo. Soalnya teh cuit, au coba warna hijau. Mananya euy? Wah, sia malesan teh dengan jambu aing eta mah. Atuh bang daripada dia akan ku lalai mendingan dia akan ku aing. Aing mah pugu-pugu kasem teh jiga lalai. Lain puguh kasep kehet lamun aya kayang teh mentang heula mentong main ala wae. Pan barang batu teh milik orang lain. Nah milik orang lain, aja tak jambu saha gitu. Heuh anu aing teh jambu teh kehet. Mang doyok lah aing masa teh percaya ieu nu batur meureun. Nu aing kehet anu batur sia mah. Atau aing mang doyok mah bawa ka imah, udah golek di luar, bisi ku batur cokotan. Heh sia kunyuk. Nah aing kudu mau tangga jambu ka imah sugan edan. Lah, anjing teh doyok euy. Lah, aing kamari atan hayamna. Aku nyebut euy. Anjir si Buri ku aing beunang sia teh kehet. Adon ngajual hayam si Paisa ka aing ngogok ka aing. Gaswati mah doyok tadi euy. Gaswati mah euy palau. Aing gaswati mah gaswati. Aing untung aman. Tadi aing mun kapanggil ku mang doyok, mun pencet aing ku mang doyok. Duh. Aman, aing selamat oke alhamdulillah. Kemarin aing megang hayam si Paisal anakna. Duh. Tuh. Mulai euy. Alhamdulillah. Tunggu. Aing kitu sia-sieun ku doyok. Lah, asian mah hanteun, asian naonna tuh teu awak gede eta mah. Kawani eueuh deuk mah. Namanya pedah naon sieun ku Mang Doyok? Kan aing menjual ayam si Isa anakna nu anakna. Dijualna ka saha ket? Mang Doyok nang ku aing dijual da 100.000 da melek pek Mang Doyok mah gitu udah. Disuap misalnya aing minta 200 gen hampir 100.000. Tapi teh sieun sia ku Mang Doyokna. Lah, Mang Doyok awak pek gede. Oh kawani ieu jabro. Nah atuh sia mah hayam si Paisal dijual deui. Oh kapan aing teh apa tuh kesuan teh nyeleun ayam si Paisa. Saya mangarana tuh make kokong korong. Hayam Paisa, make kokong korong. Meureun ku aing mau dibawa ayam Paisa mah. Aing ngajualna ka saha sia Buri? Mang Doyok. Anjing. Mang Doyok ieu. Dia wani-wani kayak ngejual hayam si Paisa ka aing dia ngajualna teh. Ih, bang, pura-pura mah apa? Aing pemangnya eta mah. Sudah aing lain si Paisa ayamna. Heh sia gitu.